Keyakinan anak karena benda urang mah tawakalna karena dahar mun teu dahar aing mah ripuh tawakalna karena jabatan mun teu boga jabatan riweuh tawakalna karena pangkat mun teu boga pangkat luse aing mah tawakalna teh karena makhluk-makhluk jeung ciptaan-ciptaan benda-benda Allah jauh ke Allah. Mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun tawakalna ka Allah. Lamun urang geus bisa tawakal ka Allah hiji nu mere gagah Allah atuh mani ka Allah, anu mere kuat sa Allah atuh mani ka Allah, nu mere hirup sa Allah atuh mani ka Allah mun tayangna tah lamun geus bener-bener Allah ka Allah segala rupa. Nu mere kuat sa Allah kunaon atuh urang neangan kekuatan di luar Allah ka Allah mah. Mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal mantak ayalah makom tawakal. Hayang datang ke makom tawakal teh ieu teh mencapai na teh mungkin setahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun. Itu ge lamun di ropea lamun teu di ropea mah tawakal teh ngan sakadar di bibir daun deka Mekah kakarak bismillah tawakkaltu Allah. Geus dibaca ge tawakkaltu Allah eta tasbih aya duitan karah. Tawakal kana duit. Urang mah tawakal teh kana duit. Tawakal teh kana benda, tawakal ka kendaraan, tawakal ka jabatan, tawakal ka sawah, tawakal ka pagawean. Aing lamun teu digawe di kumaha dahar berarti tawakalna lain ka Allah ka pagawean. Aing lamun teu tani atuh geus moal ka urus anak itu atuh berarti tawakal kana tani. Aing lamun teu dagang atuh geus acak-acakan hirup aing mah. Tawakalna kana dagang berarti kos kitu. Urang mah selalu kitu bae. Aing lamun teu ceramah atuh moal boga duit tawakal kana ceramah. Geus sekarang itu bae urang teu ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iyalah bisa ngomongna doang urang sieun ka Allah can aya tambah iman can karasa tawakal ka Gusti Allah can karasa lantaran ieu mah pagawean batin sedangkeun batinna teu diolah ku urang lamun nempo seorang kiai nempo seorang ulama anu geus ngabogaan ilmu batin tenang kadeuleuna urang nempona bae geus senang geus tenang tentrem kakarak nempona bae sebab naon hatena wajilat qulubuhum Allah nu dipake kasih hatena selalu tambah iman per hari hatena tawakkaltu ala Allah urang deket jeung kiai nu model kos kitu kabawa urang senang tenang urang. Perekonomian geus diatur ku Gusti Allah ku Al-Qur'an jeung hadis tinggal urang nurut jeung teu nurutna ka aturan Allah jeung Rasulna. Perbudayaan geus diatur ku Allah jeung Rasulna. Sagala rupa pertanian geus diatur ku Allah jeung kangkeung jeung Rasulna. Tinggal kembali ka urang sampurna apa henteu si iman urang lamun urang sampurna atiullaha wa rasulan nurut ka Allah nyanggakeun sadaya-daya ngiringan kumaha ceuk Allah kumaha saur Kang nemah teh nemah tapi lamun anu kurang sampurna imanna na ieu milu utar atur padahal geus diatur ku Allah tapi urang yeun aturan deui nah iyalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul khasirun wazigare ku ayana kecap tadi in kuntum mu'minin Gusti Allah secara umum nyaritakeun jelema anu iman ieu jelema anu mukmin anu sampurna aya mukmin sakadar iman aya mukmin anu sampurna geus mukmin anu sampurna mah anu ngabogaan kitu keimanan lahir jeung batin masyaallah mantak dijelaskeun ku Gusti Allah dina ieu ayat
nutilu patalijeng batin nu dua patalijeng zohir nu mantak iman anu sampurna yakni mukmin anu sampurna kaimanan teh ieu ngabogaan syarat nu 5 tilu balikna kana batin 2 balikna kana zohir lamun geus aya kabeh nu 5 mukminna mukmin sejati ya Allah lain mukminan asal make baju koko make sorban kunjungan ke pondok pesantren dicium leungeunna beuh parah dianggap mukmin boloon siga maling motor dipermasalahkan, maling mobil dipermasalahkan, korupsi dipermasalahkan. Bagus kunaon maling akidah tadi dipermasalahkan. Ngegeser sia akidah dipaling ku si eta. Bahaya kiai tinggal kiai jakibar si sogek ka neraka. Mama tinggal mama jebalan bimba uroge ka neraka. Ngageser sia motor dipaling dipermasalahkan, boro motor sendal bage kudu dipermasalahkan, kunaon ari akidah dipaling ngageser teh dipermasalahkan. Ieu sing hade, masyaallah karim. Mukmin sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nutilu ieu mah babalikna kana batin nomor kahiji innamal mu'minuna pastina teu aya deui jelema nu iman mah kecuali alladzina idza dzukirallah eta jelema anu di mana-mana disebut Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hatena batin hate. Nomor kedua wa idza tuliyat alaihim ayatu di mana dibacakeun ayatna zadatum imana tambah iman. Nomor katilula wa ala rabbihim yatawakkalun ngan sakadar ka pangeran yatawakkaluna tatagenan jengan teh tilu bagian batin. Masyaallah di batin urang teh kos di zohir. Lamun di zohir di awak kurang aya mata atuh di kolbu ge aya mata, lamun di awak kurang aya ceuli atuh di kolbu ge aya ceuli, lamun di awak kurang teh aya ngambe atuh di kolbu ge aya ngambe, lamun di awak kurang aya rasa atuh di kolbu ge aya rasa. Nu mantak di kolbu teh aya 4, nomor kahiji aya mata penglihatan batin. Sanajan urang peureum tapi kolbu urang bisa neuleuh. Kabogoh urang nu di Bandung teh. Anu hunung nalitik aya handapeun bibir teh. Masyaallah, masyaallah. Anu lamun ku urang disapanyana selalu senyum teh. Ada kadeuleu tuh mata hate kadeuleu. Ya Allah, ya Rabbi, mata hate. Anu orang boga kabogoh hiji di orang Lampung teh anu putih kadeuleu Lampung na di ditu teh beuh lamun geus nyarekan muringkak bulu adeuleu kuat teh. Di samping eta deui horenganan boga karate nyanana deui. Urang pernah datang ka dinya main sikat bebau dampal sukuna kana pipi. Kabayang kadeuleu urang ngapeureum kadeuleu ku mata hate. Lamun di diri urang aya mata, orang di kolbu ge aya mata, disebutna mata hate. Aya ceuli aya denge hate. Masyaallah pendengaran hati
aya deui pekerjaan hati, aya deui rasa hati. Mata pekerjaan ambe termasuk di jerona mata rasa, aya perasaan. Ieu lah nu sok diolah ku ahli thariqah, ngolah nu opat. Dek ngahadirkeun mata penglihatan hati, dek ngahadirkeun mata pendengaran hati, dek ngahadirkeun mata perasaan, mata perlakuan hati, termasuk umba ambe. Mata terakhir mata rasa hati. Iyalah lamun urang encan boga nu opat eta can diolah mah moal bisa. Ketika kurang diolah can hadir masarua bae, ketika geus hadir masyaallah engke timbul perasaan hadirna Allah, timbul engke perasaan-perasaan deket da urang jeung Allah, timbul engke perasaan-perasaan asa didenge ku Allah, asa neuleuh ka Allah, mata batin neuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah, ngadenge ka Allah, asa didengekeun ku Allah. Masyaallah karim. Ngahadirkeun perasaan-perasaan etalah moal aya sakolahanana, moal aya universitasna, moal aya pendidikan biasa, eta mah kudu tafakur ku. Hiji kudu tafakur, nomor kadua kudu jihad. Jihad teh perang, perang teh lain perang fisik. Nu mantak opat deui ku urang kudu dijelaskeun di qalbu urang. Hiji tujuan urang Allah, tujuan kaula. Nomor kedua Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh jeung tauladan kedua kaula. Nomor katiluna Al-Quran sebagai tuntunan kaula. Nomor kaopat adalah wusul ilallah, syahadah. Ieu cita-cita kaula. Tah lamun geus nu opat eta trek di jero hate dibundalkeun. Nu opat tadi urusan kolbu teh dibundalkeun, mulai diurus ku urang. Hiji penting urang hudak mandi wudu ngahadirkeun eta, lain haji ya ghaniyu ya ghaniyu ya jurig da wakos itu beres. Iya. Engke cerdas, dibere ilmu laduni. Ilmu ma'rifatullah. Caang hate urang kapanggih jeung dunia, hina teu hayang. Ngaji bae, silaturahmi bae. Dipertanyakeun engke di jero hati, ari sia ngaji rek naon dunia. Dunia hina ku sia kunaon diojol jeung Al-Qur'an. Goblok sia urang nyarekanan awak urang. Tolol sia awak kunaon leuleumpangan dengan berkat malu berkat goblok sia. Pantongkeun huru urang ka tembok jeger beres. Je. Tah. Ieu kenyarekanan awak. Sia da naonan ieu ngaji Quran. Hayang naon sia? Hayang naon sia? Carekanan ku urang. Asma Allah dipake neangan dunia ku sia goblok sia. Ngalantur sia unggal poe sia unggal peuting sia. Disebut macan panggung lah, singa panggung lah, bolon sia, goblok sia, tolol sia, leuwih tolol titibatan tukang toge sia, goblok, pantongkeun deui beger. Tah eta kakara. Lain bo manggung asa jadi buya, sejadi kiai. Eta makin loba nu ngondang makin acak-acakan hirup. Makin nyeun pasantren makin takabur hirup. Ku sebab naon? Teu pernah ngahadirkeun mata penglihatan, mata pendengaran, mata perlakuan batin, mata rasa di hirup. Teu wau ka Allah. Bahkan begitu kurang jadi dai teh wauhna kana mobil. Gonta-ganti mobil. Barang urang nyeun pesantren nyeun majelis taklim mudirun bahal. Kuari wauhna lain ka agama, wauhna kana sawah, ka mobil, ka bangunan. Celaka teu wauh ka Allah. Lain hayu wauhkeun ka Allah. Nah, ieulah ayatna.
lamun hayangnya mukmin sejati mah jawaban tina in kuntum mukminin lamun aranjeun jadi jelema nu mukmin. Mukmin lain sekadar mukmin tapi mukmin anu bener-bener mukmin sejati anu kajen kukumaha ge ieu teh bener-bener ngarealisasikeun nurut ka Gusti Allah jeung Rasulna ati Allah wa rasulah. Kumaha cek Allah jeung kumaha cek jeung Rasulna bae maka jen kukumaha ge hirup teh ieu teh asa dibabawa jeung diatur ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah ngaler-ngaler, cek Gusti Allah ngidul-ngidul, cek Gusti Allah salat-salat, cek Gusti Allah puasa-puasa bari jeung lillah. Cek Gusti Allah perang teh sieun paeh lantaran nu nitahna ge Gusti Allah. Waktu ngawujudkeun ge urang teu mesen ku ari titah perang titah ngalawan merangan kabatilan, rela nyawa dicabut ku nu bogana lillah mukmin sejati. Iyalah konsepna innamal mu'minuna pasti nari jelema nu mukmin al kamiluna iman tegasna nu salampurna imanna mukmin sejati nu zahiran wa batinan alladzina idza dzukirallahu yatajalma mukminin nu di mana disebut Gusti Allah yakni wa'iduhu ancaman-ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hate nu mantak lamun jelema bodoh mah moal diangkat jadi wali sebab disebut ancaman Allah teh nyaho kos kumaha ancaman Allah kudu nu pinter. Urang lamun nyaritakeun Soeharto nyaho kaotoriteran Soeharto sieun ka Pak Harto. Urang lamun ngadenge Bung Karno nyaho lantaran sebagai proklamator Indonesia nyaho urang sebut Pak Harto tak hate aya sieun Inggris disebut Bung Karno rasa cinta anu menggebu sebut Jokowi terserah ente terserah ente presiden urang sararea terserah itu mah apa sieun ente ke apa ka Jokowi apakah berani terserah ente tah saya suserian goblok tah ieu teh urang lamun disebutkan dak urang carita da begitu ngadenge suara Abu Jahal kagambar ku urang kabiadaban Abu Jahal ketika urang ngadenge Firaun dah satoren Firaun jok kuari di ayam Firaun orangnya benerus emang Firaun itu paeh datang ke kuari eueuh tuh aya sarua bae Abu Jahal itu modar apakah eueuh Abu Jahal parto aya sarua jeung kampung Kangjeng Nabi maut apakah Kangjeng Nabi pupus atuh henteu aya jaloba warasatul anbiya tanpa pamrih urang ngadenge seseorang jawara baheula teh jawara pohara jasa di negara urang biasa negara lah sakampung urang bae eta mah jawara tukang bobok tukang tarok tukang nyingkab keunaan roh sok ngaliangan liang orok teu beres tah ieu jawara teu meunang sambarangan asal aya anu ngahalangan bae kana kaayangnya tampiling unyana asal aya anu ngadebat sepak kunyana asalnya boga kayang cokot kunyana tama jawara mabok di jana gagah di jana galak di jana biadab di jana di lemur urang aya jawara model kos kitu ketika urang ngadenge ngarannya sieun asal ngadeng awas jawara geus paeh jelema sieun budak leutik bae anak urang bisa dipake bisa dilalagaku jawara eta ulah cari jawara itu haju cicing bae anak urang di mobil curi cari polisi anak urang polisi sieun heran teh anak urang ieu anak ulah bae leutik ngamuk di mobil urang ke Lembang cari polisi ade polisi sia eta nalurina eta asup ka jero kolbu masyaallah
padahal mah urang teu nyaho polisi teh acan ngabejaan ka eta budak teh polisi teh galak polisi teh aya anu bageur polisi teh tapi eta budak asal kieu tuh aya polisi tak cicing kana berarti eta nang Allah kan polisi teh jahat teh ieu mah kan bisa pakai ngalalaga budak heran padahal mah kan teu sakabehna polisi kitu dia polisi ge aya nu bageur sawarehna mah tapi eta budak sia udah polisi masyaallah nah ieu keur carita dek ngabayangkeun asma Allah maksudna oh lamun urang terhadap makhluk Allah geus kitu begitu sieun tarolah urang teh ka mau wah lamun tuh di leuweung mau sieun urang geus terkenal kapan lamun dicanteng cienteng di dieu di kulon teh daerah Maung teh kapan dinya kajajaden ngarupa manusia urang lamun kadinya teh ateu maung teh atuh sasalaman kanjeng urang di dinya teh kapan aya inohongna urang lamun datang kadinya ka inohongna urang teh kapan bisa nyambat maung bisa meuli maung negara Banten teh lain sambarana besi urang deuk hayang boga maung ayo ka dieu tampung ku aing ayo diantar ku aing ka ditu hayang maung gede hayang maung leutik aya babani Banten bisa meuli maung urang lamun Garut kamari aya leuweung sancang ka ditu eta teh daerah maung baheula Siliwangi tilem teh tah di leuweung sancang blek teu muncul deui kuari kapan sok kajajaden maungna maung putih sok kaluar eta teh maung anu ngahuni di leuweung sancang wah geus bogo di Lampung mah maung malulu tah mah di Jakarta maung ngarupa jelema ngerekam sia kayak rupana polisi rupana abri rupana PNS maung malulu tah mah jelema ngan jiwa jelema maung cak nu di imah teh cak pamajikan lain di Jakarta bae salaki aing maung ada kitu onam tah mah tinggal dirasakeun we ku sia neng malah mah campur macan salaki kula mah urang nu tah katawan sapari ketika urang di daerah Orai mah lawang mobil urang di biasa bae aman komo tah maka embe mah terus ka sagala nanaon ge aman-aman bae tapi begitu dekat daerah Maung wow di ditu ge dikunci jandela ge ditutupkeun sebab naon sieun neuleundan doang memang Maung keur hees bae urang sieun Maung keur hees urang sieun nah iya makhluk Allah teh anu ngabogaan kaganasan teh urang sieun nyaritakeun jawara sieun urang besi ditampiling dicabok disepak nyaritakeun seorang kitu otoriter di kepemimpinan sieun urang besi dikenakeun hukum jeung sanksi-sanksi teu pararuguh besi aya polisi urang sieun besi teu pararuguh urang ditangkep punyana besi aya abri main jeger-jeger bae ke urang ditembak sieun ka hamba-hamba Allah ka maung urang sieun hamba Allah nu sejati ketika ngadenge Allah idza zukirallah sebab Gusti Allah teh ngabogaan neraka tanpa pamrih boro-boro maling nu miliaran triliunan boro-boro maling nu jutaan ratus ribu cacak-cacak aya hiji dongeng kiai matas nyariung aju nyokot dina pager jang yeuh loang ge teu menta ridona kanu bogana dikerebakeun di neraka galak amat eta Gusti Allah ketika disebutkan zikirullah ancaman-ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun masyaallah Allah teh galak korek henteu kudu gede boga salat ternyata masyaallah meletik bae ge Allah bedu siksa urang di neraka jahanam komo nu triliunan komo nu miliaran komo nu ratusan juta komo nu ngarusak gunung komo nu ngarusak hutan komo nu ngarusak tatanan-tatanan manusia adab-adaban manusia lantaran Al-Qur'an ngajelaskeun wala tufsidu innallaha la yuhibbul mufsidin ulah ngarusak bae sebab gunung ciptaan Allah ulah ngarusak bae sebab leuweung ciptaan Allah ulah ngarusak bae sebab bumi ciptaan Allah eta keur carita fisik
kercarita tatanan adab-adaban leuwih dahsyat tibatan fisik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ketika aya di urang nu ngarusak, masyaallah urang teh pengrusak, urang sieun. Idza zukirallah wajilat qulubuh. Galak koreng Gusti Allah. Masyaallah sieun. Nu mentak teu wani urang dek nambahan pamajikan jadi dua lantaran Allah magalak mun urang teu bisa adil ke di akhirat engke bakal urang dikerbekeun hanas urang ngeukepan susu teu sabaraha di dunia tapi di akhirat urang digujag-gajeg di neraka jahanam. Naudzubillah min zalik. Wajilat qulubuhum. Nah, ketika orang dek nambahan mobil, ieu teh mobil urang geus anggeus, ku ari teh dek nambahan deui tapi henteu terjangkau. Maningan urang ngeridit bae. Ieu teh ngeridit teh sing ada sia lantaran eta teh riba, haram sia. Ketika Allah benduan dikerabekeun si Anas teh sabaraha urang numpakan Avanza, numpakan Kijang Fortuner. Geus jagona urang numpakan Lexus jeung Baby Ben. Atau belah ditula urang naik mobil anu urang nu teu nyaho merekna teh. Wah, anu pohara jasa mahalna belasan miliar. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kesabaran di alam dunia ngeng ka ditu ngeng bae aja macet bae. Tapi di akhirat urang disate ku Gusti Allah. Wajilat qulubuhum, masyaallah dengan riba. Sieun. Iyalah mukmin sejati. Nomor kahiji mukmin sejati teh alladzina idza dzukirallah, nyaeta di mana-mana disebutkan ancaman-ancaman Gusti Allah teu kudu triliunan miliaran ratusan juta. Sagede ceuhil bae ge kudu digebruskeun ka neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, sieun hatena. Sebab naon? Di jero hatena. Hate makan bagian batin geus aya mataan. Asa kadeuleuh dahsyat neraka jahanam. Kadenge jeritan dahsyatna penghuni jahanam. Kerasa dahsyatna kekeliaran bulak-balik di neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, masyaallah. Sieun. Sebab nyaho karena kedahsyatan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Urang dagang lamun henteu ngaco angel kasugi. Ngaco mulai rada dioplos-oplos. Karung ayam dioplos. Bisa untung bisa nu tadi da kauntungan teh meureunana ieu teh 5 juta 10 juta lamun normal, tetapi lantaran teu normal bisa naik 15 juta 20 juta leg-leg ku sia. Kok kauntungan sia pakai beli mobil lah ku sia, tapi di akhirat sia kawas sia di kulub sia ancul-anculan. Wajilat qulubuh. Naon hartina mobil, naon hartina duit, naon hartina jabatan, naon hartina kakayaan, aing ke bakal dikulub mah di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Wajilat qulubuh. Atuh urang mah teu dibayangkeun kitu sih. Bayangkeun urang kagalakan Gusti Allah lamun urang ngadenge maung bae ge sieun mesti dikerekep kunaon ka neraka teh sia. Lamun urang ngadenge otoriterna pemimpin bae urang sieun salah kitu teh salah kitu, sieun urang kehilangan jabatan, kehilangan tahta, jeung kehilangan segala-galana kunaon ka neraka teh sieun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, wajilat qulubuhum, mukmin sejati nu di mana disebut Allah teh kadenge kadahsyatan. Kadeuleuh kadahsyatan, karasa kadahsyatanana. Wajilat qulubuhum. Maka sia kunang murung bae, murung bae kunang. Si sebenarnya jagaan. Tayang. Kunaon cenah sia de kawin sabulan deui. Emang kunaon itu? Masyaallah. Kadedengekeun bae bebene aing nyarekan aing. Oh, para jasa teu. Aing mah geus bebeakan kanyana.
pamahugi aing geus renanan jutaan ratus juta tapi nyana ka aing hayang emang saya kurang nampilin geus lain make leungeun suku ka aing ya Allah ya Rabbi saya mah hayang dahsyatnya sangat pamentana nu luar biasa sakadarnya nandek cinta-cintaan ka urang tapi pamentana pohara kitu kene kagalakanana camberutna luar biasa lamun geus barah menta dipencetan segala rupa menta diurutan dikerokan pan eta mah dahsyat mah kos kitu tah nah asal ngadenge bengaran mantan kabogoh urang sarwiti rerenjagan iraha bae teh saumur hirup tah saumur hirup urang geus kawin deui jeung sasage ngadenge mantan kabogoh teh hayang dahsyat eta sabab urang pernah dinyerikeun lamun ka makhluk Allah bae urang rerenjagan kunaon atuh ka ancaman Allah siksa Allah jahanam Allah urang teu pernah rerenjagan horenganan urang can ngabogaan mata hati mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan jeung mata rasa can boga can jadi mukmin sejati ketika urang geus kabogaan eta urang jadi mukmin sejati sebab lawan idza dzukirallah wajilat qulubuhum di mana disebut Allah kadege kadeuleu karasa ancaman Allah wajilat qulubuhum silna kitulah mukmin sejati nomor kahiji wa idza tuliyat alaihim ayatuh di mana-mana dibacakeun ka manehana ayat Allah zadatum imana tambah iman cekang jeung Nabi al imanu yazidu wa yankus iman teh kadang-kadang tambah kadang-kadang kurang iman teh kepercayaan orang ka Gusti Allah yazid wa yankus kadang tambah kadang kurang urang contoh leutik we urang dahar sangut si anjur nu seungit make tauco aya jengkol ngora digoreng aya nu atahna sambal cibiukna aya gabus yang nu seungit teh aya peda beureum aya di samping daging bistik jeung sop teh aya Masya Allah pamajikan keur meujeuhna kadeuleu kurang sehat ya Allah senyum-senyum ka urang anak urang 2-3 dirinya seserian urang bedahar eta alhamdulillah nage ngageleget alhamdulillah ya rabbil alamin ieu keur carita zahir bae eta kan bersyukur karena yazid tambah meunang sabulan dahar sanguna wadang boro-boro aya tauco jeung sambal aya lauk ge teri nu kos paku heuras pamajikan geus teu bisa ditanya manyun bae anak gering mangkaning di rumah sakit teu boga duit dahar didinya boro-boro ngageleger goblok ge dahar sial di dahar wayankus kurang syukuran urang mah kana kos kitu tah urusanana urusan zahir bae dibawa ka batin dahar ngeunah ngageleger dahar teu ngeunah meng pelehe baju bagus ngageleger alhamdulillah na bersyukur baju soek meng pelehe kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger kendaraan jore meng pelehe urang mah kos kitu bae sebab lain mukmin sejati ketika mukmin sejati teu kapangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan teu aya urusan tambah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah pae tinggalkeun sawah ratusan hektar pae tinggalkeun ku urang baju ngebereng boh loba jasa baju kebesaran urang di lamari pae ditinggalkeun pamajikan nu bahenol modar ditinggalkeun ku batur deui ya Allah mukmin sejati mah teu urusan
di mana-mana dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana tambah-tambah iman. Emang kunaon gitu lantaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh kapan ayat eta teh kalamullah ay Allah teh kapan anu khaliqus samawati wal ardi ma bainahuma anu nyiptakeun langit katut eusina bumi katut eusina jeung antara langit jeung bumi wabeh ciptaanana ieu aya kalamna yakni Al-Qur'anul Karim beuh urang bisa maca Al-Qur'anul Karim kalam Allah masyaallah anu di jero kalam teh loba jaminan-jaminan surga Allah masyaallah urang kakarak maca surat ti kabogoh bae ge ya Allah ya Rabbi kanda tercinta. Setelah suratmu aku baca, terharu membaca suratmu. Dengan demikian aku ingin membalas bahasa cintamu. Sebetulnya sebelum engkau mengatakan cinta, aku telah mengatakan dulu di Lauhil Mahfuz. Bohong. Parah. Apa gombal lagi lebih gombal deh itu apa? Lebih duluan aku mengatakan cinta kepadamu pan pahara jasa eta. Jangan engkau mengatakan terima cintaku sebab sebelum engkau menyurati aku telah menerima cintamu. Engkau telah tahu dari lirikan mataku. Waduh. Tidak usah engkau ucapkan bahasa itu, cukup dari senyumku. Ambo budak. Gombal teh surat. Begitu ku orang dibaca Masya Allah dikadadakeun kau. Masya Allah. Kakak kita dibaca tadi asup deh ka kamar dikunci kamar kanda tercinta urang sajam dibuka deui lecet surat. Oh Masya Allah disimpan dihandapkeun maju set kakak keluar dicokot deh. Ya Allah ya Rabbi, ada sesuatu di surat ini adalah yang menenangkan hatiku. Terasa luas dunia. Ketika membaca surat ini, Masya Allah. Tak etak surat di makhluk baikos gitu. Atuh komo iya Allah. Jelema anu iman nurut ka Gusti Allah bakal disadiakeun sorga. Anu geus kacaritakeun teu kudu dicaritakeun kaindahan jeung kamewahan sorga. Ya sorga mah batana ge lain bata Cisoka. Emang kumaha gitu. Emang kuncina sorga tina kunci besi lain. Ya Allah, sinarna ge seluruh sinar aya barijeng tertentu lampu jeung listrik sebab eueuh PLN. Lampu lamun aya lampu di sorga engke lamun pareum ka mana meulina. Suruh-suruh Masya Allah Karim. Kunaon atuh urang ai maca Quran kunaon teu seindah maca surat ti kabogo goblok tolol. Hulu siatan tolol. Ai surat ti kabogo mani geus ditangkep surat lagi. Surat doang. Surat. Kunaon ai ka Quran itu sebab urangna encan boga ukuran iman sejati. Ketika orang jadi iman sejati Masya Allah inna Al-Quran teh aya sanjungan-sanjungan jeung jelema mukmin cek Gusti Allah ketika sia iman ka aing sia nyebutkeun Allah aing bersama sia maca Quran aing bareng sebab eta kalam aing urang maca Quran berarti bareng jeung Allah ieu kurang ieu keur dibaca ieu kurang keur didengekeun urang keur bareng jeung Allah nu batak jembar urang teh jembar teu boga perasaan kumaha beres gaji hutang numpuk deui. Problem arasub deui kakarak wallahu alam bisawab mulai arasub iman teh sejati ieu iman sejati mah tah mantap anu bodoh wali mah anu berpredikat mukmin sejati jelema pinter sebab nu nyaho kana kadar kaistimewaan Al-Qur'anul Karim tina bahasa Gusti Allah
teu wani nyekel Quran lamun teu boga wudu la yamassuhu illal mutahharun. Dibaca ku urang lain bahasa urang, bahasa Gusti Allah. Aya tanggung jawab Gusti Allah. Ketika iman ka Allah ngalaksanakeun aturan Allah dibere sorga sanu teu bunga. Ketika orang maca Al-Quran, baca Quran, sia keur maca ayat aing bahasa aing ayat di dieu. Sia nyebut asma aing Allah sia teu nyaho ketika dibacakeun zikir aing aya di dieu. Lamun urang geus boga rasa deuleuh hate denge hate jeung rasa hate, masyaallah ketika dibaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ayat tanggung jawab martabat jeung keindahan sorga, tambah teh urang teh iman urang. Tuh bacakeun Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, di mana dibacakeun ayat Gusti Allah zadatum imana, tambah iman. Ku tambah-tambahna iman ketika aya nu mencaci maki mencerca Al-Qur'anul Karim, panas urang nyawa tarohana membabi buta. Masalah paeh ngabelaan Al-Qur'an. Masalah belaan Al-Qur'an ngabela Allah. Allah teu kudu dibela. Saekeun sugut sia ku aing sia. Aing ngabela aing lantaran Allah nitah. Allah mah teu kudu dibela cenah. Ja Allah mah gagah. Kunaon ngabela Allah. Kadi semut sia ku aing sia. Soekeun cenah. Prak gelut eleh urang. Lain urusan menang jeung eleh, tetapi zadatum imana. Tambah iman. Masyaallah karim. Dimumule ku urang Al-Qur'an. Nu manta Qur'an dibaca ditutup ku urang, ditenden ge kudu dipangluhuran. Diwadahan ku urang mun aya mah wadahna teu disletingan, baheula mah make kanjut. Undang. Make wadah baheula mah keur kula leutik keneh Qur'an teh dimumule, masyaallah dipanggieunkeun wadahna. Asupkeun zat kuari mah geus beta. Turutan ka Haji Pendi. Haji Pendi geus banget. Quran baca, asupkeun, sletingan, tenden di luhur, antep. Satahun teu dibaca-baca. Geus disletingan rapih. Lain aja disletingan teu dibaca-baca. Tama penghormatan doang. Asal aya nu nyokot ulah. Geus disletingan antep. Atuh tambah goblok teh pokos kitu mah. Tolol ngahormat sih ngahormat tadi baca-baca detail ge ulah baca wa idza tuliyat alaihim ayatu sadatul iman nu mantak tambah iman nyaho hiji alif hiji huruf mun dibaca ku urang teu nyaho maknana diganjar 10 nyaho kana maknana 70 nyaho kana eusina kandunganana 700 nyaho kana rahasia-rahasia ulah kudu nyaho maneh cek Gusti Allah eta mah urusan aing. Nu mantak Al-Qur'an teh mun dibaca ku urang tah salat beta salat. Kulantaran teu nyaho kana kagedean ganjaran Al-Qur'an teu maca Qur'an. Lamun nyaho urang tah salat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin shadaqallah. Hati Yasin ge sabaraha huruf? Ya, sin jeung alif. 3 berarti 10 sabungkus 30. Asar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha. Shadaqallahul azim. Datang ka paeh moal tamat. Ya Allah. Itu lain kalam makhluk tapi kalam khaliq, kalamullah al-muta'abbadu bi qiraati, dianggap ibadah macana. Masyaallah karim sing hade Al-Qur'anul Karim
dibaca anu hungkul geges ibadah urang komo kurang kuari keur dihartikeun komo kurang kuari keur direnungkeun diasupkeun ka jero hate ya Allah ya Rabbi hanya satu ayat tetapi nyangkrung di jero hate ya Allah loba nu diangkat jadi wali Allah ku saya nomor kahiji alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nalika ngadengi ancaman Allah eta lamun min sejati nomor kaduana di mana dibacakeun ayat Allah zadatum imana tambah-tambah iman nomor katilu wala rabbihim yatawakkalun tegasa saha tatagenan teh ngandal teh labi goirihi tegasa lian Allah geus ngandal tengan ka Allah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang mah nu mantap teu tawakal ka Allah kurang kayakinan ka Allah sebab urang mah kayakinanana kana benda urang mah tawakalna kana dahar mun teu dahar aing mah ripuh tawakalna kana jabatan mun teu boga jabatan riweuh tawakalna kana pangkat mun teu boga pangkat luce aing mah tawakalna teh kana makhluk-makhluk jeung ciptaan-ciptaan benda-benda Allah jauh ka Allah mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun tawakalna ka Allah lamun urang geus bisa tawakal ka Allah hiji nu mere gagah Allah atuh mani ka Allah anu mere kuat sa Allah atuh mani ka Allah nu mere hirup sa Allah atuh mani ka Allah mun tayangna ari ditanya mah nu mere hirup teh saha Allah nu mere sehat sa Allah atuh kunaon urang nguluyur ka rumah sakit itu si Allah lah di mana? Ngomong Allah, ngeluyur ke rumah sakit, bolon siapa? Lamun geus bener-bener Allah ka Allah segala rupa. Nu mere kuat sa Allah, kunaon atuh urang neangan kekuatan di luar Allah? Ka Allah mah. Mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mantak ayalah makom tawakal. Hayang datang ke makom tawakal teh mencapai teh mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kitu ge lamun di ropea lamun teh di ropea mah tawakal teh ngan sakadal di bibir daun deka Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah. Geus dibaca ge tawakkaltu Allah eta tasban aya duitan karah. Tawakal kana duit. Urang mah tawakal teh kana duit. Tawakal teh kana benda, tawakal ka kendaraan, tawakal ka jabatan, tawakal ka sawah, tawakal ka pagawean. Aing malah mun teu digawe di kumaha dahar, berarti tawakalna lain ka Allah ka pagawean. Aing malah mun teu tani atuh geus moal ka urus anak itu, atuh berarti tawakal kana tani. Aing malah mun teu dagang atuh geus acak-acakan hirup aing mah. Tawakalna kana dagang berarti kos kitu. Urang mah selalu gitu, Pak. Aing malah mun teu ceramah atuh moal boga duit tawakal kana ceramah. Geus sekarang itu bae urang teu ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iyalah bisa ngomongna doang urang sieun ka Allah can aya tambah iman can karasa tawakal ka Gusti Allah can karasa lantaran ieu mah pagawean batin sedangkeun batinna teu diolah ku urang lamun nempo seorang kiai nempo seorang ulama anu geus ngabogaan ilmu batin tenang kadeuleuna urang nempona bae geus senang geus tenang tentrem kakarak nempona bae sebab naon hatena wajilat qulubuhum Allah nu dipake kasih hatena selalu tambah iman per hari hatena tawakkaltu ala Allah urang deket jeung kiai nu model kos kitu kabawa urang senang tenang urang iyalah bagian batin 3 mukmin sejati bagian zahir 2 alladzina yuqimunas shalah wallahu a'lam. Warawal Bazzar lan ngariwayatkeun sapa Imam Bazzar
wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah Uman ibn Umar saking Umar anin Nabi saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam god halai ngucap ya Kangjeng Nabi ngucap ilaban ma zaharatil fahisyatu fi qaumin illa zahara fihim at-ta'un wal auja' ora lahir opo al-fahisyatu ka'alaan yana zina ing dalam kaum anjing lahir pihim ing dalam kaum opo penyakit ta'un lan pirang-pirang penyakit allati lam takun fi aslafi kang ora nana ya auja' ikut tetep ing dalam pirang-pirang zaman baheula atau kunone kaum wala naqasul mikyal wal mizan lan orang-orangan ya kaum ing takran lan timbangan illa akhadhu bisinin syiddatil mu'na wa juri sultan angin ukhidu dan siksa ya kaum kalawan pirang-pirang tahun paila lan sangat biaya urip lan lacu teh pemerintah. Urang keur nyaritakeun bab fitnah. Kangjeng disuruh sadurungna katingali ku mata batinna kasingkap. Alam akhirat teh katingali ku Gusti Allah. Hingga Gusti Allah bisa ngalalakon di luar alam kasat dicontohan ku Isra jeung Mi'raj subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakicep di masjidil haram ka masjidil aqsa sakicep di masjidil aqsa ka sidratil muntaha sakicep balik nggak datang dari ke Mekah di luar alam dibereklah mukasyafah surga katingali neraka katingali di alam kubur katingali ku Kangjeng zaman pertahun-pertahunna ku Kangjeng katingali sayati zaman bakal datang masa anu ulah kaget urang hirup di akhir zaman geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal siga kieu ieu kuari urang nyaritakeun hadis kedua tentang sabab-sabab fitnah sabab-sabab cocoba ujian-ujian ti Gusti Allah. Orang kudu memperbaiki diri ketika ujian datang di Gusti Allah, baik khusus ke orang maupun secara umum, nasional atau dunia. Peperangan anu terjadi di Suriah, daek teu daek geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz. Peperangan di Baghdad, daek teu daek geus aya catatan jeung tulisan di Lauhil Mahfuz. Perangan di Yaman di Turki daek teu daek geus aya hancurna Eropa Amerika budayana geus aya catetana Indonesia merdeka jeung samana merdeka datang ka akhir kekacauan jeung kakalutan teh ulah kaget geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatkan diri orang sing ada. Imam Bazar jeung Ibnu Majah ngariwayatkeun ti Abdullah bin Umar anin Nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng ma zaharatil fahishatu fi qaumin illa zahara fihim at-ta'un wal ja'u allati lam takun fi aslafi telahir perzinahan di muka bumi di kaum-kaum di lembur-lembur
illa zahara fihim at-ta'un kecuali lahir di eta kaum panyakit ta'un tetel wal auja' jeung panyakit allati lam takun fi aslahi fihim nu can pernah aya ti baheula sumber fitnah panyakit nu kuari ambalayah panyakit teh stroke teh baheula mah profesor doktor pejabat kuari orok stroke mikiran naon punya mikiran naon orok stroke Masya Allah penyakit anu non medis ambalaya geus puguh stres penyakit model kos kitu teh disababanana ieu kulobana perzinahan di mana geus lahir perzinahan di kaum geus puguh di Eropa mah dilegalkeun zina teh di Amerika dilegalkeun lamun urang ngadenge informasi nu balik ti Amerika balik ti Eropa baheula televisi di kota teh tayangan blue film BF eta teh 10 tahun ka tukang anu baralik ti Amerika baralik ti Eropa dongengna seperti eta urang ka Amerika urang ka Eropa teu zina anggap malaikat lantaran naon tayangan televisi na secara terbuka ge geus blue film urang lamun ningali di Amerika di Eropa eta itu kartu gaple sabelahna endog sabelahna deh lain deh susu gambar perzinahan BF ekstil eta baheula di ditu kuari diperdayakeun di urang di Jieun di Jakarta di Tangerang di Serang di Pandeglang TV layar terbuka urang ka Pandeglang gambarna kuari mah masih kene sawah kadu gunung gambarna tapi lamun ka Tangerang geus lain deui motor mobil gambarna teh helm nu kararitu kakarakos kararitu bae kos kararitu sakedeung deui coba ge ulah-ulah di Tangerang ulah-ulah di Jakarta ulah-ulah di Bandung Medan kota-kota bersat di Pandeglang bae deket Baduy moal kebal deui tayangan eta teh geus lain sawah pocongan jeung lain kadu salak lain nongol bet naon eta euy gede eta mah gede cat nongol bujal weuy moal kebal deui urang teh kuari lalaunan dibawa ke Amerika dibawa ke Eropa dibawa negara anu geus hancur budaya zina geus legal di urang kuari geus dek dipermasalahkeun kumaha lamun lain anu boga duit mah ngamasalahkeun geus hese nah kuari teh geus lain lalagaan perzinahan di urang kuara lamun anu osok hudang ti peuting tapakur ka Gusti Allah merangkat sieun lantaran SMP geus mulai ambalaya perzinahan naudzubillah min dzalik SMA masyaallah karim geus bugu karyawan-karyawati mah di negara PNS emang kumaha kitu di pasar mata mah geus campur jeung jurig-jurig perzinahan kontrakan hotel dan lain sebagainya emang kumaha gitu masyaallah baheula kula keur masantren di Cipanas bae ngaji falak di Cipanas di Papi di Kiai Jazuli eta teh tahun 80 pertama 84 kedua kali 80 kitu genep nah eta zaman harita kula ningali pemandangan orang Arab nu datang ka Cipanas geus puguh orang-orang kitu Cina mah nu datang masyaallah geus muringkak buru tahun sakitu komo tahun ayeuna mah urang ningali ka Cipanas geus disulap kuari teh geus jadi pasar Arab Cina geus leuwih teu heula di urang
jualan apem teh geus biasa. Geus bisa dilarang tah geus teh mucikari lagi di Ambalaya atuh. Geus teu kudu di Cipanas, teu kudu di Bandung, teu kudu di Jakarta, Tangerang, di kampung mucikari geus Ambalaya. Baheula mah ngadenge nu mabok teh cuman di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, Yogyakarta. Nu mabok teh sakadar wirihaip Magadon nu kos kara ditu hungkul wari ekstasi geus diproduksi, dikirim di Cina ka urang. Lalaga. Kuaris Ambalaya murah masalahna mulah diproduksi dek dihancurkeun otak-otak bangsa Indonesia ti budak keneh. Kuari geus alalajur, geus teu berpikir ke arah akhirat, teu berpikir ke arah positif. Negara acak-acakan teh dianggap hiburan ku jana sebab otakna error. Kuari terus makin ka dieuna. Weuy, atuh urang ngadenge berita teh kiriman ti Cina Ambalaya. Lain dibalikeun deui kapan dikirim deui ka dieu. Dikirim deui encan produksi di urang. Produksi. Polisi unggal poe nangkepan jelema tapi teu anggeus-anggeus datang ka kuari. Nyaho salah polisi, nyaho salah masyarakat. Teu anggeus-anggeus datang ka kuari. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Teu hukum nu jelas di Indonesia seperti kos kitu. Ieu keur carita kerusakanana akibatna mabok ya zina, akibatna mabok ya maling, akibatna mabok ya kos kieu lah negara teh. Nah, efek recek Kangjeng Nabi lamun geus loba mabok, loba zina, lamun geus timbul perzinahan bakal diproduksi, geus diproduksi, engke bakal diturunkeun penyakit anu eueuh di zaman baheula. Penyakit taun mah keur sehat-sehat krebek paeh tetelo okos hayam ku tetelo golepak engke bakal terjadi seperti itu. Penyakit gogolepakan sehat paeh teu puguh penyakitna jeung penyakit tuh di zaman baheula akibat loba perzinahan. Hiji, nomor kadua fitnah teh wala naqasul mikyala wal mizan ila ukhidhu bisinin syiddatil mu'nah wa juri sultan. Lamun pedagang geus ngurangan takaran, geus ngurangan timbangan, geus eueuh nu jalalujur teu pati ngurangan takaran jeung timbangan ila ukhidhu kecuali bakal disiksa bisinin ku tahun-tahun paila wa syiddatil mu'nah jeung mahal biaya hirup. Bakal dibere mahal biaya hirup di urang kuari teh makmur Indonesia teh maih masyaallah melak naon bae naon nu teu jadi atuh di urang mah nu garing bae ge jadi. Urang di Amerika mah teu puguh pepelakan, di Eropa teu puguh pepelakan, tuh kobo di Arab naon tuh pepelakan. Urang lamun geus ka Mesir kuari ngadenge Mesir indah barang datang ka ditu mah saablak-ablak buat tuh malu. Di Mekah, di Madinah terus ka ditu buat tuh malu, di Yordan buat tuh malu. Palestina buat tuh malu, urang lamun ka ditu ka Israel buat tuh malu. Masyaallah di urang mah musim hujan. Brek. Ya Allah ya Rabbi, di luar genteng aya betik. Da kumaha teu makmuran. Betik krepek. Geus puguh di sawah, geus puguh anu di empang di mana. Lauk ti mimiti lauk julung-julung nu leutik datang ka lauk nu gede aya di urang. Masyaallah kari. Pepelakan di sawah geus puguh pareno dipelak jukut nu teu dipelak kejaran di. Walingi. Wah, pokona mah tangkal awi teu beak-beak we urang. Naon bae ge nu teu dipelak ge jaradi saha atuh nu pelak tah nu melak tangkal langgoko saha nu melak aja eueuh tah mah pelak careuh tah mah tuh dehe eueuh sugan aya jelema ngahaja melak langgoko aja eueuh tapi rentul pelakna careuh bae bisa pepelakan di urang mah. Masyaallah emang di Pandeglang eta kocap pinang melak atuh lain nya ngadahar diteureuy ngising kaleuweung jadi. Eta di Pandeglang eta emang kocapi nang melaknya lain nang melak bujur teh. Ieu makmur-makmurna di Indonesia. Masyaallah rambutan segala rupa jararadi. Nah, tetapi mahal harga sandang jeung pangan. Bawang sabaraha duit hampir 3 bedag. Cabe sabaraha duit hampir 3 bedag.
dan lain-lain sebagainya. Ya, lamun geus petani, lamun geus pedagang, ngurangan timbangan jeung takeran bakal disiksa ku Gusti Allah, bakal aya taun paila di samping eta bakal mahal harga hirup. Nu paling bahaya wajuri sultan, lacutna para pemimpin negara. Ieu nu bahaya. Zalim teh geus teu isin, baheula mah aya isin. Camat, bupati masih kena izin ngalakukeun zalim teh. Kuari geus terang-terangan. Gubernur teh baheula teh sanajan nyana salah tapi ditutupan kasalahanana. Izin katempo ku masyarakat kuari geus teu izin-izin. Geus DPR wakil urang. Wakil urang geus teu izin-izin ngalakukeun kasalahan. Iyalah akibat ngurangan takeran timbangan jeung akibat teu jujur dina ngalaksanakeun perdagangan-perdagangan. Bakalna urang dibere ku Gusti Allah kelacutan pamimpin urang. Mantak perbaiki ku urang bae heula memperbaiki diri urang supaya nahanan negara. Nahanan negara geus jelema jujur, ieu teh penahan negara. Mantak kiai teh nu jujur, ieu teh termasuk paku negara, paku bumi. Paku bumi secara gaib adalah kiai jeung wali, tapi kiai lain kiai proposal. Kiai nu bener-bener jujur. Nah, geus bogoh wali mah, moal aya nu teu jujur wali mah. Nah, lamun secara fisik gunung eta teh paku dunia. Tangkal kayu eta paku dunia. Nah, secara gaib da wali jeung kiai. Sebab naon? Lamun geus teu jalujur kabeh bakal lacut pamarentah. Masyaallah. Mudah-mudahan orang gabehan dibere jalalujur, dibere araradir, dijalujurkeun jeung diadilkeun pamarentah urang, dimurahkeun harga hirup urang, dijauhkeun tina tahun-tahun paila sehingga urang aya dina katentreman, aya dina kamakmuran, aya dina loh jinawi. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah.